mendingan ka sawah wae kitunya ningalian sawah desi abah meni lila tadi meni can datang keneh wae mendingan ge ka sawah incu arareuweuh meni teu iseun di imah teh meni asa kujara rempling kararusing mendingan ka sawah bari mawa roti hiji mah ka bawa ada roti mah rasaan mah aya roti mah ulah tambah teuing beuri-beuri teu rek ngadaweung we di sawah kararusing teh nganan di mananya ieu teh geuningan leuweung kieu? Umina Mimin Tompel teh di mananya? Ayo kita cari ya sayang ya. Ieu teh jabanin barudak teh hoyong pendak sareng Mimin Tompel. Anu terkenal gitu anu teh kumahanya. Mudah-mudahan kapandaknya Ibu Mina. Aduh ya Allah, awak teh rada teu ngarareunaheun ieu teh meuli koyo ke sugan peuting mah sugan balik si abah mawa duit mending geus teu boga beas-beas acan ieu teh emak teh sirah lieur ieu teh kudu dikoyoan sigana mameureunnan rasaan teh meuni ti koro teh meuni gararing meuni kurang barang dahar udah pugu meni lockdown teh meni lila pisan tapi dah sugan we da geus meunang ayeuna mah. Duh ya Allah meni lila-lila teh mangkat ka mana si abah teh nya? Da tadi mengoloyong nama ka kaler. Launan ya. Kapandaknya Ibu Mina. Coba. Hayamin teh nya. Geuningan aya Kang Haji punten bade naros. Abi teh milarian Bu Mina Mimin Tompel paling mananya? Angkat nembe. Angkat. Muhun ka serang, muhun teh ka teu bisa nya? caket deh. Oh, caket aku muhun. Atuh nuhun Kang Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, urang ayeuna milarian. Meni geus bulit ieu teh geus jam sabarahapan ieu teh. Aduh, itu aya sahanya anu datang asa-asa teu wau da. Mamawa budak tapi dah hese pugu jalana oge dah kapegat di dinya. Sigana ieu Mimin Tompel teh. Ieu barudak teh mini hoyong tepang pisan sareng Mimin Tompel. Anu terkenal di FB di YouTube. Heuleuh, mini hoyong pendak pisan. Heeh asa-asa duka teu apal itu saha. Boa-boa arek mere job ka emaknya. Ya Allah, teh mudah-mudahan we mere job ka emak. Karesenya budak di dieu we kayaknya aku mama di susu ulalanya, Mimin Tompelnya, dari cing di dia ulalanya, nulis kasetnya. Aduh, pelihara resek ke. Tiga nama eta masalah deui. Ma, eta teh Mimin Tompel kanes. Mun, ari ieu teh saha teh nya? Aduh, ya Allah. Asa-asan teu wauh dah itu sahanya. Aduh, sugan-sugan we arek mere duit. Mere duit ya Allah teh nganan. Aduh. Ya Allah. Saha teh nya ieu teh? Alhamdulillah geuningan kependak oge. Aduh beri lieur pusing. Milarianana anu munang kali hayang Ieu teh muhun. Anu ti mana atuh Neng teh? Abi teh ti Bandung. Ulu tebi ti Bandung. Tabu sabaraha ti ditu teh? Tabu tilu subuh. Ya Allah tabu tilu subuh mana teuing eta bujur mena sedeple. Ya Allah. Aduh teh teh ngadangu ti saha ieu teh abdi aya di dieu teh. Murang kali abi teh nya. Duaan. Nya. Pun wae Mimin Tompel cenah aya. Oh gitu. Abi teh. Mimin Tompel teh ngiringan. Mohon nya. Heeh. Ayo Tompel. Tompel teh bawaan orok ieu teh. Aduh ya Allah. Aduh, meni asa ku bagja boga tompel di dieu teh jadi terkenal mah meureunannya. Heeh. Aduh teh nganan
atuh da meuni di sawah kieu atuh di bumi we yuk ah. Ayo Atuh urang nginum-nginum da mama teu boga naon, halu jelema belangsa. mama gitu. Tadi ge teh nyandak roti hiji dapat mata keur pararusing neng. Mate si Abah coba ge mangkat di jam 5 can balik keneh wae. Mana can nyangu-nyangu acan teu boga beas mate ieu teh. Aduh sugan teh rek mere depe ka di neng teh. Hayu atuh urang ka bumi yuk. Jadi tah yuk urang ngobrol di bumi yuk. Aduh tingan anda meuni heueuh pira meuni saya mah di sawah. Tah mati teh boga sawah, boga sakieu-kieuna teh. Bari jeung sawah teh sawah batur gitu. Sawah batur. Jangan geuning mata rasa protein, Ya, dah sampe dah mama dah pukul kieu ge modern mama. Ini modern mama. Malu arana ge mimin tompet. Urang kali teh tadi teu tiasa ka ditu nya kaset. Jangan mah rasa ieu jeung mah. Aduh ya. Ya teh mah tuh nyalarios wae nya geuningan ieu teh sok nyalarios wae teh ieu. Udah budak ayeuna mah lalu teh keneh ke paralintar kan HP teh. Mama teh ngarti-ngarti acan. Ayo. Ya leh mama pokona mah nya. Mama teh ngarti-ngarti acan. Ayo. Ah, iya rorompok teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh punten we da meuni. Aduh tingan ada bumi mama kos kieu. Heh geus salik. Aduh ya Allah ke mama bade nyandak cai heula nya punten we da meuni rarupak pisan. Si Abah tuh da meuni usahana teh meuni hararese pisan. Ayeuna ka mana sih Abah? Ayeuna teh nuju Ameng ayeuna teh. Heeh, tah ieu tatanggi emak tah ieu teh ieu Mak Irem. Tah ieu teh Mak Irem tatanggi muhun alhamdulillah. Ujung emak di dieu sok dibaturan ku lanceuk ieu teh lanceuk emak Mak Irem teh muhun kenya punten sakedapnya. Mohon mah. Geuningan neng nya ayeuna mah tos kapedak nu mimin tatare nya. Emak mimin pontel nya. Kumaha? Atoh tuh? Kumaha? Ya, atoh tuh. Atohnya syok ruasnya. Saking ku atohna. Alhamdulillah kapendak oge tebih-tebih di Bandung. Sok, geura arameng kan itu. Aduh, tompel, mak mimin tompel. Waas, aya sawah di situ. Resep da betah, Mak. Mak, atuh enggak, aduh ayo ngobrol. Aduh, Ini lah misi mate. punten we da aduh tingan ieu teh lah aduh tinggal cuman cai boleh tapi pinu acan cai oge. Aduh punten we mate meuni kuat aduh dan teu nangeur cai acan da saking ku pararusing mate teh. Keur pusing teh hiji incu arareuweuk. Mararangkat duka ka mana meureunna tadi teh dibakalan sih 1000 ewang. Incu nu gede meur 5000 da angger we kan ini keneh wae. Si Abah ti isuk kita tong burit-burit balik wayah kieu geus rek magrib can dongkap keneh wae. Ieu neng di Bandung teh ditu usum naon di Bandung teh? Di Bandung teh usum YouTube. Oh usum. Oh gitu muhun. Da bilih tadi nama aduh dongkap ka di teh Priyogi naon gitu ka emak teh meuni amra keur pararusing teh meuni. Ieu mah abi teh bade kumaha sakanteunannya nya. Muhun atunya. Teh kegiatan kenaon wae. Hari abdi teh kegiatan teh sadi dinten nama sate acan kena lockdown teh nya. Osok nyawer panganten, osok di panggung, sok panggilan gitu. Kadang mah aya nu perlu itu perlu ieu tiasa kami minta ompel mah da minta ompel masih seueur wargina seueur partnerna muhun. Lengkapnya aya periasna. Aya muhun. Fotona. Aya komplit. Videona. Oh aya pokokna mah sararae. Aya naonna ya organnya. Organ aya. Eta organ teh gambar lagi mimin tompel dah ngamen production. Ras naon eta? Oh nya calung, jaipongan, odong-odong eta teh. Oh pokoknya mah komplit sakumplit tadi mama aya. Bilih nangkin di Bandung cenah hayang manggil mimin tompel biasa ka Bandung. Muhun. Abi paminikahkeun si Neng nya. Oh muhun, mudah-mudahan sing parenjang nyusuan sing salueur milik rezekina. Ambe tiasa sakit mah ka Bandung beureunan ka ditu rumpakeun. Aduh, mate mun kuat. Sirakeun asa kumaha beureun mate. Atuh di teu lah aduh punten we dah. Aduh,
ngasa cai-cai mate muhun. Dan abi ka ieu cita. Amin amin ya Allah. Amin teh tenarna nya mudah-mudahan sing tenar. Aduh ya Allah, punten da teu suguhan naon. Heuh caina ge menang naheur. Yo, caina ge ieu mah ti kocoran langsung. Sanes pisan yo. Kocoran Cipangula. Cipangula nu kocoran Cipangula. Langsung ti Bogor tadi. Sanes jadi mah kocoran Cipangula aya. Heuh kulucuran ngan paurna teh lamun aya sok ngararambang eta tau. Jadi heureunya kadinya nya. Muhun aduh tinganan. Ieu aduh si Neng eta ya Allah keur araramang baretah teh di emak geulis kaset. Betahnya ke amang deui ka dieu kami min tompelnya. Ke mun ka dieu teh mau naon atuh mah teh meuni ih hayang barang dahar. Meuni ti isu kita bisa barang dahar pisan. Karungnya. Karung asina aya. Asina meureunnan aya beas tah eta aya beas meureunnan aya laukna kitu. Namanya Tu da mama punten we bisa kieu buktina eta kamari ieu kadaharan kerupuk teh isuk teh. Eta kerupuk sama isuk efek lockdown katanya. Efek lockdown menika wat tapi ka kerupuk geus garing ge dihantem maneh kumaha melu katrigir ya untung deh hararideung. Saking ku aduh teh kadang lamun eueuh masih abah mah kadang sok karunya kasih abah teh tara di paraban ngeunah pisan ku emak paling gorengkeun uyah paling ge sok mundur mun ka sawah sok aya genjer aya ceng gondok geuningan kita kulupna ceng gondok we jeung sambal kantun nyandakan muhun da teu acan ku ayeuna teh sabenerna mah emak teh kudu nama ieu teh geus kabeli geulang seueur geulang kongkornya gelang wah aya mah gelang karet ge eueuh boro-boro gelang emas nya sugan engke mah engke mah geus beres lockdown mah sugan mudah-mudahan sing lancar deui sing lancar teh ulah mah ngumpul sarerea kitu maksudna mah aduh mah teh kieu pintar nyinden mah sok nyawa panganten meunang mau kalau geus nyinden ieu jelema teh mun kuat langsung weh kuat ngaleprokan pergi tadi enggak teraskeun kitu nyindena ieu dangukeun marek nyinden sakedeung ge nya abdi kapok moal bobogohan deui abdi bosen putus deui pegat benang hese disambungkeun deui pegat cinta hese piubareun mana ngeunaheun teu ceneng aduh emak ini lawas pisan gede eta si Neng arek dibawa ke kumaha abi mah resep ngadauna aduh geuningan teu sangka mak atuh nya entos magribnya abi teh tos kawengian yang bilih orang kalinya mohonnya manya atuh di abi amang deui ka dieu nya manya ya ulah henteu nya aduh teh mah tapi tong kapoknya abi dong kapok aduh meuni resep mah resep pisan meuni ieu nya manya orang duet nya manya ya mama engke mah kaliwet engke mah neng ka di mah engke mah telepon ka Incu ke dibere nomor Incu nya nang kade atunya aduh tinganan meuni karunya mah teu suguhan naon pisan mah teh kan tinggali menitos para rek sieun abi tinggal dapur kade nya ngan kade di jalan sing salamet jeung kadari geulis kasep mohon ayo geulis ieu ka dieu kasep ya Allah ayeuna pamit heula nya ka emak mimin tompel muhun sing barokahnya geulisnya cita-citana sih dikabul ijabah ku Allah da mama cuman bisa ngadoakeun hungkul mohon emangnya sing sukses emangnya amin amin ya mudah-mudahan Allah kapayuna ieu teh makin rame nya makin rame makin segar orderannya amin ya Allah ketong hilap di Bandung orderkeun mimin tompelnya siap mak terus diantar ku mah tapi kapayan yuk besi nyasar manehnya teh sok aya eta mah teh meni jagjag kene ya Allah mama teh 170 Neng ya teh umur mah alhamdulillah jagjag waringkas kamari oge silat ge bisa kene kudu abi ajarkeun nya diajar kamari mah kumaha aya garung kumaha disepak we langsung pingsan ayeuna mah sieun seueur garong seueur tinggal palau anu pembegalan ya aduh
Mak, kapina diresep dah, amang kadieu Ya nya Allah, alhamdulillah, Waas, atuh udah di Ya. Bandungan tos jarang sawah. Nya amang di diresep mana? maning. Ayo bangunan wae nya ayeuna mah. Mun atuh nya kade atuh hati-hati nya. Namanya Mun salam kanu di bumi di ditu nya. Mun kade hati-hati Salam ke abahnya mah nya. Salam panjakalnya si abah mah teu aya. Sana swastosnya nya. Atunya pamit kitu. Mun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ya sayangnya hati-hatinya. Dadah. Ya dadah. Dadah. Aduh, kadeknya. Aduh, meni alhamdulillah kedatangan tamu di Bandung mah teh Gusti, meni. Aduh, meni kuat asaku atuh tadi teh. Iya, urang gorengkeun bawang geus siapa? Meni kuat asaku bunga rasaan teh cenah pajar teh di Bandung teh mimin tompel teh meni tenar cenah. Aduh, teh ngeunaan. Ya Allah sing salamet, moga-moga marek peperena besi si Abah datang gitu ah. Aduh, ya Allah. Si Abah datang.